waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji cek nya aing can ngadoa nya geus ngadoa didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagan hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti kejadian-kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aja kieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb tidak tangan bukan jeung Musa sakumaha kabebene sia sia ngadoa kos kitu mah mah kabebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh masyaallah senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos kitu mah kabobot carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deukeut ka aing pohonya ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharua eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaja emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar toli ahad Allahu akbar KSD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan sakurang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge ki aing geus ngalem ka sia mantak aki-aki mah hudang tipe tinggi leuleuh jam cekna jam 2 ngel kene amat be ieu lamun lain ki aing mah teu hudang ki nyana bari ngomong di jero hatena deh ieu ki Gusti Allah tah aya Gusti Allah anda ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang dipeting jahorenganan nu sok hudang dipeting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung ki reup SD eta geus ganjaranna gede jasa
ganjaranna gede jasa aki-aki teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos kitu eta hebat jaga giagi teh aing keur ngora mah sehat tilok aing teh hayang ki ti penting barang geus kolot ku ari mah kedeng-kedeng ki ya hudang ti penting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikirannya najan nu sok hudang ti penting mah rasul jan nu sok hudang ti penting mah nabi jan nu sok hudang ti penting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol taki-aki tah karak udang doang bisa diwali ih tah tapakur kos gitu teh tapakur kos gitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok aing anu mantep aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat ngan di blon-blon pemainnya jadi sekolah tah teh ijarekan kanjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak kanjeng Nabi Musa orenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh jadi akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter pinter aya di aing segala rupa di aing beuh dik sanu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing juga abi aing mah pinter jasa dik nyaritakeun naon coba alam aing mah nyai dik nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu bersatu aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi mau kasalamatan Gusti jasa kieu bisa na abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos teh loba pinter Gusti nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos pinter itu pinter tapi kos bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajian ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajian ku kumaha embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang nae kajian ku kumaha abdi mah we dibelembung kajian ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga dah kajian ku kumaha jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae teu ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah satolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heueuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu ditimbang sih ulah ditimbang abdi mah tuh jaka rasa amal abdi mah teu bararagus jaka rasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah dia salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang
Nggak sakit itu abdi mah kajian kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajian kumaha ge sia da kokojotan kumaha henteu kokojotan kajian kumaha ge eueuh tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cek jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok situ eta nu bodoh ngomong ke situ Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga kan nu barodo loba jasa bakalna ye anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beus teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit dah jahanam mending bodoh sama ke situ sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sia aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu dalang aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajeun naik sepeda bae lah kajeun lah atawa leumpang bodoh sorga deuy sia mendingan ka ditu tuh ramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu anu sia salat duha kusu-kusu bae kajeun aing mah teu husu kan penting mah tarang ngideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna naon bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang mata dongengkan tadi nu ngadoa ka Gusti umat kangjeng Nabi Musa itu bodoh malah kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongan bodoh jianan itu bodoh mah tuh gawe salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara adapun gari ka neraka keun sakedeung lah tak aing mah cenah kos kitu gadong sebel atuh geus geuraheun ka sorga aju ka neraka nah ieu kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana masa urang ngadoa mah jamenta ulah sok ka Jumarium bau datang ke urang naik kieu yang lama turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalauna datang ka Malik ngadoakeun teh kubar edek tak kiai Malik dilaknat cadak atuh ngadoa mah ngadoa salamat kalau baca kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ya tangariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang ye Fatihah ka hiji jangan ranca ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene teman di Arab doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golinan Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanna disangkeun jeung hari men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men tadi saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin ye cak nomi lumban ieu
daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu geus kiai itulah diondang kurang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Mas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari. Tuh orang ku ngaji kan ngeunang neuk zarah bae minta anter zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi zarah teu bisa ilah hadarat teu kudu hadaratan mah sia cicing dirinya. Hai ali kubur aing datang ya guys ya Fatihah ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antep kenalan. Oh gitu atuh dibere metode kanjeng Nabi Musa. Masya Allah.